aya video anyar bisa nyata kolaborasi antara Alpanic Project sareng Sujana SC eta dina acara Ngabacrot. Tong hilapnya nonton Ngabacrot di channel YouTube Alpanic Project sareng Sujana SC. Tong hilap nonton segera hadir Ngabacrot kuy Tong hilap eta subscribe eta pokoknya itu nama eta Alpanic Project tah. Sujana SC Sujana SC oke. Klik subscribe. Tong hilap share ke teman-teman kalian biar video ini tersebar seluruh Indonesia. Seluruh dunia, amin. dunia nyata dan dunia gaib. Ya mantap. Oke. Siap. Corona ini terus negatif ya nem. Entar lah tuh. Oh ente sebenarnya Positif. pernah positif. Karena Tuhan itu sengaja untuk mematahkan hati kita karena akan menggantikan dengan hal yang lebih istimewa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di sareng simkuring Paman Alek Johnson di acara Ngabacrot. Cerot kecap saus kana mangkok. Jadi eta kajaran eta kudu jadi pembelajaran kangge urang sadaya nya. Gitu. Siap bercinta, siap menderita. Ya eta. Satu paket antara cinta dan menderita mah bagaikan mata uang. Kan Gitu. aya naon teh? Manis dan pahitnya itu seperti mata uang. Kalau gak manis ya pahit. Kalau gak pahit Gosong. manis. Gitu. Eta. Tetapi bagaimana caranya manis dan pahitnya itu bisa berkolaborasi? Seperti kopi. Apaan kopinya teh pahit ditambah gula. Jadi ngeunah. Itu teh kan perpaduan antara yang pahit dengan yang manis. Kang Aldi. Jadi harmonis. Gitu. Eta dari istilah kopi itu dipake lain kopina hungkul. Nah eta Cangkang ya sih. Nah, tapi lamun si pahitna kopi jeung si manisna gula tidak pernah ditemukan, tidak akan menjadi hal yang nikmat. Pahit. Wah, harmonis gua. Muang kopi hungkul pahit. Eta. Muang gulana hungkul giung amis teuing. Tapi Amis bagaimana yang manis dan yang pahit dikolaborasikan, disatukan menjadi sebuah keharmonisan. Jadi mantap. Ngopi wa euy. Jadi orang teh lain sok kopi nah hungkul. Tapi kudu berpikir tadinya gitu. Kudu mengambil hikmah dari kopi itu. Gitu. Eta. Kudu dibaturan jeung udud. Bagaimanapun udud mah akan menguntungkan. Tak menguntungkan, malah merugikan. Udud mah menguntungkan. Erek ududna naon ge tetep bakal menguntungkan. Sabab udud mah jadi untung. Wah, ngugi. Ari udud mah jadi kuntung, ari Kang Ali mah jadi kuntul. Nah, si kuntul teh Teuing kumaha tah. nyamung. Dukun tapi juga macan tutul. Garung atau wow. Nah gitu kali ya. Jadi soal percintaan Tong iyalah tong terlalu 100% teuing. Kecuali sudah membina cinta yang hakiki. Pernikahan teh Kang Aldi baru harus all out. Kamu lalaki mah menjadi imam yang menanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga tersebut. Itu kali. Pemirsa. Jadi orang teh sebagai lelaki banyak jadi imam yang baik, teman yang baik buat keluarga. Gitu. Iya. Gitu. Jadi contoh jadi figur, tauladan bagi anak, bagi istri. Jadi mun pamajikan hayang salehah, tah si lalaki lagi kudu soleh. Sabab pamajikan kumaha salaki. Anak kumaha pamajikan kumaha salaki. Tah kumaha sangkan eta teh terjadi keluarga yang harmonis, dinamis, sakinah, mawaddah, warohmah, warohim, maucup, wanana, wadede dan lain-lain. Jeung wa saya lagi. Jeung wa sanes. Sanes kali. Itu hayang boga pamajikan solehah. Urangna kudu soleh. Urangna kudu bener heula. Kang Aldi teh kete erek kawin teh sing bener heula. Kang Aldi geus bener acan. Geus siap bener acan. Ketika siap bener, Neng, pas siap bener kieu. Neng, akang tos siap bener,
ari neng siap di bebener. Pami kitu entos pada siap bener, klop barulah menjalin hubungan pernikahan. Gitu. Jadi kudu ulangna kudu boga bekel heula ti ayeuna tong. Lain boga bekel heula Kang Ali mah boga calonna heula. Nya sama boga calonna boga bekel heula jangan didik pamajikan supaya soleh. Ai bekel geus boga calonna can aya mah hese we anger Kang Ali. Itu kan geus boga bekel mah kan nanti dibeli bisa. Aduh, bisa. Oh tidak bisa. Tong nun ya. Tong boga wah awewe mah gampil dibeli. Oke nanti bakal aya manggih istilah Kang Ali teh abang naon? Abang naon eta gini? Abang jago. Ampun Bang Jago. Aduh gieu kini abang disayang. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Matak ulah neangan pasangan anu bil mal karena harta, karena keayaan urang. Tapi anu siap benar-benar berjuang dengan urang, sama manis, sama pahit kita arungi bersama dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tendeuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi gitu singkatan. Nah itu pembahasan tinu kemana-mana nih. Jero pisan itu. Ngalau dangaran lagi ngabacrot. Ngabacrot. Cerot pokoknya nama. Jadi cerot. Pilih ayah putus cinta. Putus cinta. Udah berpikirlah. Gitu. Nah, urutan. Apa diperjelas? Karena bahasana Kang Ali mah semu ada bahasa Thailand. Saeutik dimengerti na gitu. Aya pacaletot jadi kusim kuring diterjemahkeun. Penerjemah. Oh nya itu penerjemah. Nah, itu toilet sereungit teh. Tidak. Is bawa anti Amerikana ya. Emang orang ciptaan Amerika. Aduh, Kapten Amerika orang teh kuat. Dan ciptaan Obama gitu. Obama tuh orang Indonesia kan teh. Lain orang Indonesia, orang Amerika kan pernah sekolah di Indonesia gitu. Jadi ngomongin Obama itu. Apaan Kang Ali ge aslinya mah urang ditu Afrika di Togo. Dan cicing di Tang Heman ayeuna enggak ulang gitu. Ini Tang Heman ke balik deui ka Togo ka ditu. Gitu nya pemerintah ngabacrot. Jadi kudu penting pelajaran ayeuna anu dibere ku Kang Ali teh cenah berpikir panjang. Nah, itu panjang. Harus berpikir teh ke kanan apa efeknya, ke kiri apa efeknya, ke depan apa efeknya, ke atas apa efeknya. Gitu Kang Ali. Ini namanya siapa? Itu ayo. Nama saya Adia sah. Kayak gitu. Nah jadi gitu. Nah jadi gitu intinya nama setiap Anda melakukan sesuatu harus dipikir. Gitu, dipikir terlebih dahulu. Itu inti namanya. Jadi harus memetik hasil dari sebuah perbuatan kita gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu bisa diambil pelajarannya. Kumaha lamun kieu teh ieu cara menanggulangina. Kumaha lamun nu ngadenge teh ieu pelajaranana. Naon anu dirasakeun ku urang, oh ieu pelajaranana. Jadi ambil dari setiap apapun itu ambil hikmahnya. Di setiap kejadian harus ada hikmahnya. Gitu. Kang Yoda jadi kudu beunah. Istilahnya mah orang teh harus terus belajar. Karena kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu dari di bedong nepikeun ka asup kaliang nu gerowong. Nah, itu. Nah, gerowong. Itu amun hadis nama kumaha Kang Ali apal keneh teh? Mana? Anu eta teh tolabul ilmi eta mah wajib. Anu utlubul ilma ilma. Teuing. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari Aisan sampai Paisan, nepi ka dibungkus gitu. Jadi belajar harus tetap, karena itu belajar itu satu kewajiban yang diamanatkan oleh Rasul. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat gitu. Jadi nuntut ilmu teh hukum nanti wajib pikeun kaum muslim jeung muslimat gitu wajib. Nah, yang sering salah paham itu, jadi belajar itu diartikan di sekolah gitu, SMP, SMA, SD, SMP, SMA,
S1, S2, S3 dan S9 dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu saja. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Gitu. Tapi di mana we diajar mah? Teu kudu di sekolah, misalkan kan tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya ya. Aya nepi SD, SMP, SMA atau SS lainnya. Tapi di mana we? Misalkan ku merenung oge atuh model tadi geuning keur ngopi. Ujung kurang teh seolah-olah urang teh diguruan ku kopi. Bahwa harus ada keharmonisan antara manis dan pahit. Gitu. Bagaimana menjadi sebuah kolaborasi yang harmonis dari kepahitan hidup, dari kemanisan hidup gitu. Yang mantap untuk dinikmati. Nah, gitu. Tenan oge kudu nikmat. Sabab kieu Kang Aldi, lamun apa artinya manis tanpa rasa pahit. Ibarat kieu, Allah mah ngarencanakeun teh, misalkan aya perkara Allah mah sengaja cina urang teh istilahna mah ngalaman heula penderitaan baru diganti oleh kebahagiaan. Contoh kieu Kang Aldi misalkan leungit HP menderita teu, nyeri hati teu, sedih teu, sedih tah pek tiba-tiba HP teh kapanggih ku Kang Aldi teh, oh geuningan ieu katurupan ku bantal urup peuting lalajo misalkan ka pohoan kasarean saking ku nikmat lalajona poho deui nah teuing pan pas kapanggih HP perasaan aku mah eta wah bunga pisan senang tah teh pindah ka teledoran urang. Nah lain gitu maksudnya. Jadi pelajaran teh berarti Allah teh sengaja memberikan penderitaan untuk merencanakan kebahagiaan. Padahal secara logika mah eta kapanggih da emang nu urang henteu nambahan misalkan kapanggih jadi iPhone 11 anu leungitna misalkan HP Oppo kepanggihna HP Oppo anger. Tapi kebahagiaanna eta luar biasa. Alhamdulillah ya Allah berikan urang barat kabogoh anu geus lila celeng eueuh ngaleungit ku Allah teh dipangikeun deui dileungitkeun heula maneh dina aduh sedih urang teh tuh mana aya nu ngechat eueuh tuh mana aya nu nanya entos mam teu acan eueuh tuh mana di mana eueuh segala we arareueuh gitu. Tapi tiba-tiba mungkin rencana Allah juga didatangkeun deui si pasangan eta teh bunga henteu bunga nah, berarti eta rencana Allah untuk memberikan kebahagiaan itu melalui penderitaan gitu. Mata krek menderita jadi jelema mah keur menderita harus bersabar keur bahagia harus bersyukur alhamdulillah rada aya manfaatna ya ngabacorot teh teu sekedar ngabacorot kali biasanya ngabacorot ke mana hungkul tapi sugana aya hikmahna dari sedikit demi sedikit langit gitu bertahap dari sejak kecil. Jadi nama kitanya buat semua perbuatan itu harus dipikir dulu intinya nama itu. Jadi judulnya teh berpikir panjang sebelum melakukan apapun lakukan gitu. Bisi berakhir dalam penyesalan. Terhanyut dalam teman lainnya kemesraan namanya. Penyesalan. Hidup ini nyambungnya. Wanita sih. Malam. Bisa segitu atau enggak teh. Kan pada salam-salaman. Iya atuh sih itu selalebet nu kamari salam-salam mana we. Iya. Kalau orang bacakeun aduh hapunten ieu kahilapan nih tah acan dibacakeun urang bacakeun ayeuna anu salam-salam kamari. Sareng anu bade ke di episode selanjutnya mah enggak di kolom komentar atau di WA teh. Aya Mang Joni tah di Sukamana. Oh iya. Salam kanggo barudak EKTC Majalaya. Salam kanggo komunitas EKTC Majalaya di Mang Joni Sukamana. Oh iya. Nu salajengna di Mang Iwan. Mang Iwan Babakan Majalaya. Oh, Babakan Majalaya. Mang Iwan, salam kanggo barudak nongkrong Jalan Anyar. Sok nongkrong jeung Bang Iwan disalamkeun ya ti Bang Iwan. Motor nongkrong Jalan Anyar. Salajengna
Teh Sri di Ciparai, Teh Sri di Ciparai. Salam-salam kanggo barudak remaja masjid Al-Falah Ciparai. Al-Falah Ciparai. Kanggo eta tah Masjid Al-Falah. Remaja masjidna Al-Falah aya seueur kene ya. Mung dibacakeun 5 nya tong share ya anu ieu we anu ieu pada intinya. Punten kewe mungkin anu sasana mah engke dina episode salajengna tenang bakal dibacakeun tenang. Iya nu iya. 5 pertama yang kirim bisa kali tilu. Kali tilu 2 deui. 2 deui nu mana ya? Tahan ieu. Salam-salam ti Teh Nita. Mana ya? Teh Nita Solokan Jeruk. Salam-salam kanggo barudak alumni SMPN 1 Solokan Jeruk. Nah, salam. Tah kanggo alumni SMPN 1 Solokan Jeruk. Hiji deui ya, hiji deui. Jadi aduh kadunya. Jadi ieu Kang Asep Rinaldi. Kang Asep Rinaldi ti Solokan Jeruk oge. Salam-salam kanggo alumni Man 2 Bandung. Salam-salam kanggo alumni Man 2 Bandung. Lima lah cekap eta salam-salam. Mangga anu bade salam-salamna bisa di komentar, bisa bade melalui WA Kang Aldi atau sosmed Kang Aldi silahkan hubungi yang gaduh channel Alpanik Project. Subscribe tah. Jujuran ASC komo. Jujuran ASC mah hukumna wajib. Jangan apa nih. Ade. Wajib. Sakitunya mudah-mudahan dina obrolan ieu mengandung hikmah yang bisa dipetik oleh kita semua, khususnya untuk yang berbicara, umumnya untuk yang mendengarkan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati, itu mungkin berasal dari kebodohan kita. Dan mungkin bila ada kata-kata yang bermanfaat, mungkin itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Salam Pacrot. Corot.